Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ari hukumna maca salam eta teh sunat. Hukumna ngajawab salam wajib pada uningan ahli mingonan. Ngan aya nu teu wajib ngajawab salam di antarana tilu golongan. Kahiji nu teu wajib ngajawab salam jalma torek. Saha cenah? Nu torek sabab henteu nguping. Nu kadua nu teu wajib ngajawab salam jalma pireu. Saha cenah? Nu katilu nu teu wajib ngajawab salam jalma gelo. Saha cenah? Sim kuring rek naros nu bieu teu ngajawab salam kasupkeun golongan mana? Gelo piraku nu gelo ke pengajian kira-kira mah malaweungnya sakumaha saut tadi MC melak jati sisi leuweung disiraman make cai bisi tadi keur malaweung maca salamna uihan deui. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna li ibadihi nikah wa nahahum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qaili tanakahu tanasalufa inni mukatsirun bikumul umam wa ala alihi wa ashabi at-thayyibin ajmain. Allahumma ja'alna nuran min nurika wa ijan min ijika wa bahan min baika wa hebatan min haibatika wa nasran min nasrika wa tayyidan min tayyidika. Ya da jalali wal ikram wal madil kiram nas'aluka bika wa la nas'alu li ahadin ghairuka antal kul akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi makami kitabil karim asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin al-haya' wa ta'atur wa siwak wa nikah. Wa qala ulama fawaidun nikahi godul basari tasinu farjin wa rajana sindari amabadu. Sadara pengatur waktu pembawa acara aku jisim kuring dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Al-Mukarramun, para sepuh, para kiai, para jengat, para satid wala satidah wabil usul sesepuh di daerah utamina akhinal kiram al-mukarram anu parantos maparin tausiah ka urang sadayana anu sangat kusim kuring sadayana dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Kali urang doakeun para kiai, para jengan, para pembida agama sing diparenjangkeun yuswa anu barokah amin. Tambi-tambi barokah ilmuna amin. Tambi-tambi barokah amalna amin. Tambi-tambi barokah rizki milikna amin. Tambi-tambi barokah kulawargana amin. Sehingga para putra-putuna sing tiasa neruskeun perjuangan aranjeunna dina rangka najeukeun agama anu mulia amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah saksana seperti aya anu ngisi sambutan mungkin aya salah suasana anu hadir anu sami kusim kuring dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Kali urang doakeun aparat tihanap dugi kaludin aing geuning hayang dayang walah daerah ngatur kampung walah negara sing dipaparin keamanan katentreman kaayeuman sepi paling rawat cokot dipaparin pangaruh anu luhur bawaan hebat tiasa ngarahkeun ka masyarakat kana jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tur sagala rupa program muga enggal terlaksana kalon negara urang sing dijantenkeun badatun thayyibatun ya rabbul ghafur amin ya Allah ya rabbal. Para tokoh, para tokoh, tokoh agama, tokoh terkemuka, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Karang Taruna, wabil khusus panitia sahibil bait kersana Bapak Haji Rasid Sakular bisa puri umpi utamina dua mempelai anu sangat bahagia anu sami kusim kuring dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Para ibu, para bapak, pemuda-pemudi, santri santiawati, aki-aki, nini-nini anu parantos biasa nampak hadir anu sami sadaya kusim kuring dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun amin ya Allah ya Rabbal. Tipayun orang sami-sami manjatkeun puja oge syukur kadat Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos maparin nikmat badan sakujone disarangan ku panjang umur sehingga tiasa kumpul ngarung di lembur
soksana sebari kasebat dadah Cianjur nuradani Quran mudah-mudahan orang salah nasing di banyaran kurahmat Allah maghfirun dan kamat selamat di alam kubur di akhirat ya selamat kana surga luhur mancur tur ngagebur amin ya Allah ya Rabbal rahmat miwa salam moga salasna dikucurkeun dicurahkeun ditumpahkeun ditepkeun ditupkeun digeledekeun diguludukeun ka junjunan alam rasul nu paling pinunjul anti ngawadul nabi nu paling suci anti korupsi pemberantas kebatilan mikis kemusyrikan pendobrak keberkahan penghancur kekufuran penegak kebaikan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali tata rahmat salam ka dicurah limpahkeun keluarga para sahabat tabi'in atba'i tabi'in lulu berana moga tercurah ka segala umat wabil khusus ka urang sadayana anu sangat dudu rahmat keselamatan Gusti Allah baik di dunia terutama jaga di akhirat amin ya Allah ya Rabbal rupa-rupa doa anu diijabah pangampura ti Allah terlaksana sagala rupa cita-cita dijauhkeun tina sagala rupa cocoba dipaparin iman Islam anu kuat ilmu anu manfaat rizki anu barokah badan anu sehat dipanjangkeun umur sabari daek taat pokona daek ngalaksanakeun salat mun isya ngaluarkeun zakat daek kamat husnul khatimah di akhirat ya selamatkeun surga nu hebat pinu rahmat jeung nikmat wabil khusus mudah-mudahan masing karanapan ku urang sadulur ngumpul di tempat umum ku jami'il muslimin muslimat amin ya Allah ya Rabbal ibu bapak jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah alhamdulillah kalau takdir Gusti nu maha suci qadar Allah nu maha kawasa ku ngalangkungan sahibil bait ngayakeun ieu walimah tasakur sekaligus walimatul arus atas percantenan anjeunna ulam kasimkuring painten simkuring seolah-olah sebahagian daripada guruna kersana manghalir di pondok pesantren itu Fikriyah tiasa patutong laung pamprok jonghok patepang wajah sinarung warga masyarakat anu aya di tempat dina mengisi acara ieu pengawasan anu hubungan sidang ieu perayaan hakikat Allah ngarsakeun ka disimkuring tiasa silaturahmi ka urang dieu anu mudah-mudahan ieu silaturahmi ngajantenkeun wasilah dipanjangkeun umur sabari barokah dijebarkeun rezeki anu awasaah nalika maut husnul khatimah amin ya Allah ya Rabbin amin ya Allah ya Rabbal alamin jadi intina simkuring diwaktos kahiji seja silaturahmi kadua ngadunan kana sakumat pangulam nu ngagaduhan maksad katiluna baris ngalaksanakeun tugas maparin tausiah atanapi murukan khusus kadua mempelai anu baru kum namah malah mandar aya manfaatna ka mempelai anu lalu amin ya Allah ya Rabbal alamin inti namah pengajian nu model kieu ibu bapak biasa disebut pengajian insidentil pengajian naon cenah Bu sabab pengajian waktuna terbagi karena dua aya nu disebut pengajian rotinan aya nu disebut pengajian insidentil nah naon cenah pengajian rotinan mah waktuna anu tangtu mangsana anu biasa anu murukna matu di papai tihanap dugi kaluhur tinimiti nepi ka beres tempatna di madrasah atau di majlis taklim di DKM atau di DKT mun diayakeun tiap poe disebutna harian mun diayakeun tiap minggu disebutna mingguan mun diayakeun tiap bulan disebutna sahriahan mun diayakeun tiap tahun disebutna hawalan itu disebut pengajian rutin aya rutinan di dia aya ibu bapak aya rutinan seueur nu hadirna seueur nu teu hadirna biasana lamun di Cilangkap mah seueur nu teu hadirna teh bagian golongan bapak-bapak duka ari di dieu sami ari ibu-ibu mah alhamdulillah masih segala kompak laras ka ibu nu kompak ana rotinan ibu nu kompak sholawatan ibu nu kompak ngalonggok duhur ibu nu kompak ngalayan ibu nu kompak ngiridit ibu nu kompak bang emok ibu nu kompak sok nyerekan salaki ibu tapi alhamdulillah masih kena kompak karena pengajian mah sok sanajan ibu-ibu kadang-kadang datang ke tempat pengajian sawareh nama ngadan buat sawoi kan ngobrol ayan gitu tadi dia untuk kadang-kadang bersulit ngobrol ibu-ibu datang ke tempat pengajian ngadan culat cilat nempuan beheng batur ayan begitu ayah pasti kebenaran ayah anu anyar balik ke Saudi pengkorongna sagede cingir tatangga uin ayah biodah nu teu didinan ini tau Saudi ku salakina balik di madrasah lain ngalaporkeun hasil ilmu nu diajarkeun ku ajengan kalau ngalaporkeun kongkorong tatanggana anu anyar balik di Saudi sagede cingir tuh
urang buktina dudi dinan ku salakina makong korongna sadeureut singir da aing mah teu diidinan ku akang teu sakarat hasan atuh meureun salakina asal asinggung atuh sia odah hayang sakarat mah modal we cenah buru-buru aya nu sok culang cileung depan beung batur aya nu sok nu culang cileung depan baju batur aya henteu kadang-kadang ibu-ibu mah culang cileung depan beung batur ini kamadasa ngajing-jing-jingan atawa nyoren jing-jingan di jerona leupeut jeung bala-bala berang hakane nu aya di ditu duka ini sok aya nu kitu tah ai bapak-bapak mah jarang nu nyanak tas bapak kamadasa jarangnya ai lain ajengan mah meureun rek muru tapi alhamdulillah ibu-ibu mah kompak kadang-kadang giliran bapak-bapak lamun datang waktu pengajian rutinan lamun direkan di masjid jami jumlah kakak 100 kakak atau lebih 100 suhun kadang-kadang nu hadir ka madrasah waktu rutinan saparwana saparapatna bapak atau saperepetna saperepetna sama belenggu teh jeung urang itu sarengnya ngacenah make belenggu Abdullah bin Mubarak ngadawuhkeun ajibtu liman lam yatlubil ilma kaifa yad'un nafsu ila makrumatin kaula ngarasakeun kaget kaula ngarasakeun heran pikeun ka jalma keur waktu dalam dunia teu daek ngarasakeun tolak ilmu naon sababna pangna Abdullah bin Mubarak ngaraskeun kaget ngaraskeun heran ka jalma nu teu daek ngarasakeun tolak ilmu kaifa yad'un nafsu ila makrumatin rek di mana eta jalma ngaharepkeun kana menang kana kaselamatan rek di mana eta jalma ngaharepkeun kana menang kana kabahagiaan lamun eta jalma bodoh dina agama gara-gara teu daek tolak ilmu sedangkan di mana-mana jalma bodoh dina agama maka jelas aya pembendul Allah diletuk eta jalma maot keur aya dina bodoh dina agama semata-mata maot keur aya dina pembendul Gusti na udu maka urang ulah bodoh ngaran bodoh ibu bapak rugi tong boro-boro bodoh dina urusan agama dina urusan dunia ke bodoh mah rugi leureutikan contoh panganten anyar bodoh ketika aya dongeng panganten anyar ieu mah pas panganten anyar bodoh beres panganten beres teh meureun acara panganten malah walimahan seperti kieu pan ngariung di tengah imah mitoha meureun ayana bojona mantuna ngariung di tengah imah kebenaran barang panganten istri asup ka kamar pangheulana ibu barang panganten pamagat teh diajak bareng cicing we dina kursi di ngalamun api-api nunutan ejak mita pamagat teh atuh cenah ujang ari tos pulas magara ka kamar da sinyai cenah geus asup ka kamar ai dikitukeun teh ku meta gajelang ge meureun atuh asup ka kamar datang ka kamar mun panganten baheula mah ibu ranyang teh pan sok dibulan ku kulamunya leres teh ranyang baheula mah sok dibulan ku kulamu eta si panganten ku sabobodo panganten pamagat mah neangan lawang teu apaleuh mana lawangna ieu sakuriling ku lawangan kira-kira mah meureun lawangna di luhur teu angka parah gajelang eta luhur nah gajelang ka luhur pan ngagayot eta si panganten istina ngagoa ma bapak ngagayot kumaha ceuk ibuna nyai tong ganeng bakat nu bapak sia ge ngagayot ai kabenaran meureun panganten lalaki teh kagok ngagayot sare di luhur terek lelai ngadadaya nyak celatan ka handap ma geuning nyak celatan tong cekcok nyai ngeungeunahna aya aya padahal bot gara-gara bot tuh kaduana ibu nu bodoh masuk ngerakeun contoh nu bodoh ngerakeun ini ka kota asup ka mall di mall teh aya taraje anu maju ku sorangan naon ngaranna ibu lift di luhur aya merek open are open kanya urang dieu para di meulem naon meulem poe itu apa teh kabenaran aya urang bule ti handapna eta lift ka luhur rek asup kana open eta si bodoh ngagorowo hei bule kamu jangan naik ke atas jangan masuk ke dalam open nanti kamu akan terbakar kalau kamu terbakar nanti kulit kamu akan hitam kumaha eta si bule teu ngawarok terek-terek naik asup kana open barang begitu asup kana open dibuka panto asup ka jero ti jero aya urang negro anu hidung kulitna turun ka handap si bodoh ngagorowok deui tuh sia bule gara-gara teu ngawarok ka aing sia asup kana open asal tadi
contoh ayah nini anu bodoh kebenaran bogayan incu kuliah ke Jakarta di PBB terang ibu PBB tuh terang PBB tuh Persatuan Babu nggak babu di Jakarta biasa lamun orang ditu lamun ayah nu kuliah ke PBB balik di PBB teh sok lebak cetak sok pinah langkah loba gaya bahasa nepi ke bahasa Indonesia bahasa Indonesia pas ditanya dina mobil nyai bade ka mana wihna saya mapa pulangnya mau ke air muncrat sore kurang cucu nusa urang ditanya di Gusti Bapak ari nyai cenah ieu bade ka mana wihna saya mah pulangnya mau ke Bukit Keriting sehoreng urang Pasir Galing nu lucu tatangga uing ditanya di bapak-bapak ari nyai cenah wihna ieu bade ka mana saya mah pulangnya mau ke Danau Besar sehoreng urang rawa gede Allahu Akbar kagaget kitu eta nu balik ti PBB datang ka imahna hari wes-wes ka nenekna ma aya naon cenah nyai di kota mah cenah mah loba jablay naon cenah nyai jablay teh jablay naon cenah nyai jablay teh awewe garulis cenah mah oh loba jablay atuh lamun kitu mah cenah nyai emak oge di kampung ieu di Sadar Alam keur ngora mah pang jablay-jablayna nepi ka daek disebut jablay gara-gara bot padahal jablay teh naon jablay teh seng-seong pupuk malam sim kuring sok sering ningalian jablay lamun kuih ulaman di daerah Cipanas di daerah Koliba Gunung Batu sareng nu sanesna pas bedieun pasar Cipanas liwat kantor polisi saeutik sok aya ibu sisi jalan teh istri 2 3 4 5 ngajajar make celana pokek make kaos oblong diwedak camahok seperti careuh bulan kudu de ngalepus ditanya ka supir pir ari eta awe teh cete ngajajar sisi jalan ngemegat angkot lain megat angkot cenah numuan konsumen nah make numuan konsumen pan cenah eta teh abis teu abang mah jablay teh ya seng-seong pupuk malam eta jablay teh sabaraha teh ari targetna jablay kumaha waktu cenah lamun jam 8 targetna teh sakali jerkut toto jerkut hujukut 50.000 naik jam 8 benang cenah 40.000 naik jam 10 benang cenah 30.000 naik jam 11 dimenang cenah 20.000 jam 12 benang 10.000 jam 12 kali itu konsumen can datang ngopi geus hayang ngerokok hayang tamat tiris 5.000 ge bisa jadi Allahu Akbar harga diri meudang ku duit 5.000 nepi ka dikritik ku santri mah jablay teh terang ibu kritikan jablay teh terang gentong lamun orang boga duit 5.000 bisa beli martabak bau berbulu sakali main bonusna 2 susu lumayan gacelon anu nyari huntu biwir jeding loba teuing nu ngenyotan susu lepet loba teuing ngagacelan barang loncer loba teuing nu ngasaan cek si upet geus ngasaan 2 kali cek si wansa geus ngasaan 3 kali cek jatma gedegna luar biasa jablay ulah aya di dieu ulah heula amin ya Allah ya robbal tak eta nini bodoh nepi ka daek disebut jablay gara-gara bot itu urusan dunia tapi sabalikna lamun jalma pinter nu pinter mah ibu bapak boro-boro dina saldina bener ngaji gendina salah ge juga bener nu pinter mah boro-boro dina bener dina salahna juga bener kalimansa aya aki-aki pinter bodoh tapi pinter pentingna aki-aki tos tolak kebenaran ajengan ngajina kamalinaan sampai ka 3 jam beres pengajian jam 1 tungtuna aki-aki boga bisa sare setengah 3 salat subuh kaberang
gara-gara ngaji lah. Maka ngaji masuk al-mukarram ge tadi tekedah rami leres teu Pak? Tekedah raminya rami ge ibu can karuhan diamalkeun leres teu? Nu penting ngaji mah singkat padat melekat wihina nyana berkat. Singkat padat melekat wihina nyana ilmu nu mah teu kakantu nyana berkat ari hayang mah teu kudu lila. Da sim kuring mah sebenarnya mah ti ditu ka dieu teh inti nama hayang amal lin amplop hayang butuh doa duit hayang loba dulur suudon urang dia butuh doa hayang loba dulur ku wasilah pengajian eta sing ngajadikeun kekuatan uhwah Islamiyah urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Aki-aki pinter digonggeureukeun ku incuna. Abah mah salat subuh jam 7 atau cenah abah moal sah. Cek sacenah ujang mah ke moal sah. Da abah oge boga dalil. Heupan cenah tanya ujang oge salat subuh mah cek guru ujang jam 5 paling beurangna setengah genep atau jam genep. Abah salat subuh jam 7. Cenah abah ge leuwih paham daripada anjeun. Pan gengsinya aki-aki atau aki digenggerkeun ku incu gengsi meureun. Urang oge bapak-bapak lamun digenggerkeun ku anak sok gengsi apanya? Kadang-kadang teu sadar bener teu? Kadang-kadang bapak-bapak digenggerkeun ku anak teu sadar. Contoh datang waktu maghrib. Ceuk bapana teh ujang. Naon cenah Pak? Geura pareuman TV. Geura init ka masjid. Tuh batur geus pupujian geuring ka kuping di masjid ngajak salat berjamaah babarengan turun ngaji eta cenah ka kuping ku ujang ka kuping suara adzan di masjid ti katabihan si horeng teu ngawartosan hayu urang salat babarengan pan kitu di masjid geura eureun teh pareuman TV geura init ka masjid barang ngaleret eta budak ka bapakna ai bapak cenah geuning dikolor teh can di samping jeung di baju hayu cenah bapak teh geura di samping aing mah kolot mah fungsi dititah ku budak pan kitu lain Pak mung gengsi digenggeurkeun ku budak teh gengsi da kuduna lain kitu lamun urang rek nitah mareuman TV ka budak nitah ka masjid lain nitah aja beres urang geus di samping geus di baju geus di peci geus di sobat beruang barangkali ujang geura pareuman TV hayu urang init jeung bapak ka masjid urang salat berjamaah geus salat berjamaah tuluy ujang ngaji alus teh lamun kitu ngawarok moal eta budak ieu mah kadang-kadang kaulang di ditu sok aya keneh jelema teh ai ka budak ujang geura salat geura ngaji ai bapana cedo ge hareupeun TV anu kitu teh kadang-kadang ibu-ibu ka anak mah nyai geura ngaji geura salat ai manehna cedok hareupeun TV aya nu kitu teh ka budak manitah ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya kitu deui pangajian henteu beuki jawab ibu bantuan siap kabudak mah titah ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya kitu deui pangajian henteu beuki mundi samper pangaosan alasan nyeri sampean teu rakana tongtonan jauh ke kukurusukan bener komo lamun aya wayang jauh ke di
imam, kadua nu qomat, katilu tihang. Maka para ajengan lamun kira-kira hese jelema masyarakat diajak salat berjamaah nyieun masjid kudu palo-palo tihang di jero komo masjid dan sisi jalan mah tuh ceuk nu diwake alhamdulillah berjamaah ngajajar pino padahal tihang hungkul. Tah kadang-kadang kuduna lain kitu sok aja ku bapak-bapak tah aki-aki gengsi digenggerahkeun ku insuna pan cenah ujang abah oge boga dalil naon cenah dalilna abah pangna salat subuh jam 7 dalilna kieu cenah jam peupeurih ning naon cenah dalilna teh bapak peupeurih ning cenah abah teh salat maghrib sok kapoekan atuh cenah subuh tacaangan tuing atau hari itu mah teu bisa kemaik deui eta insuna dasar aki-aki bolon aki-aki bolon sehoreng si aki eta mah salat subuhna sok kaberangan salat maghribna sok aburit mun aya nu kitu aki-aki bolon ibu-ibu sok salat subuhna kaberangan salat maghrib kaburitan eta teh kabogohna aki-aki bolon aya pemuda salat maghrib sok kaburitan salat subuh sok kaburangan eta teh insuna aki-aki pinter bodoh tapi mangka hirup ulah bod dasana supaya urang-urang bodoh kudu rajin torat el tah di alam kiwari bapak teu di kampung teu di kota teu pejabat teu masyarakat teu awewe teu lalaki teu kolot teu budak kadang-kadang manusia geus loba nu teresepeun kana ngaji bener teu bener teu nepi ka aya anyogna ibu tatangga uing nempo jalema anu getol tolak ilmu nya bapak nganten mah tadi kita seueur kabahasnya ieu mah rek nalakeun tentang pengajian sabab eta teh jalema teh keur baroga panyakit anu ngaji patur serang duka ini dia nepi ka aya hiji tatangga nempo tatanggana anu sabelahna getol tolak ilmu madrasah nu deukeut di datangan madrasah nu jauh di hadiran pengajian rutinan selalu aktif pengajian insidentil toleh ayah nepi ka aya tatangga nu kedeul ngaji bahasana kaget euy nempo tatangga asa ku getol tolat ilmuna sim kuring rek naros ka ibu-ibu di dieu lamun ibu gaduh tatangga getol tolat ilmu kaget entong bu entong kaget naon sababna wajar jeung munasabah nu ngaran jalma Islam gawe tolat ilmu sabab Rasul ngadawukeun talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatin wajibna tolat ilmu dipadukeun tolat ilmu teh ka muslim pamegat sareng ka muslim is maka ngaran jalma Islam gawe tolat ilmu pantes wajar jeung munasabah ngan sawangsulna lamun ibu bapak gaduh tatangga ongkoh ngaku Islam KTP na Islam cicing di lingkungan Islam ngan si eta mah waktu pengajian boro-boro ka madrasah nu jauh madrasah hareupeun imah hareupeun jalma sudah hareupeun imah na tangga jeung madrasah si eta mah teu daek muntruk-muntruk kaget entong aya kene di dieu jalma anu longkotokeun pantau madrasah mulongo teka tempoeun aya teu nu mana jalmana aya keneh di ditu mah takare kudu kaget ongkoh ngaku Islam tapi teu daek tolat el gambarna saperti kieu ibu terang hayam teu ibu terang hayam ibu biasa lamun hayam nyatuna kunaon parabna kuhuut maraban hayam kuhuut maraban bebek kututut maraban doma kucuput maraban ibu kukan nah keseueur naon kitu nu disareskeun naon dia kemana wae contoh ibu gaduh hayam jajangkar 5 hayam jantan 5 mejah nagermul nyatu isuk-isuk eta hayam dituk-tuk kut bertek hayam nyamperkeun begitu hayam nu 10 sigi nyamperkeun asangan huut sabasum letik eta huut dicorok-corok ku hayam nepi ka leulis teh nyesa seudeutik acan kaget entong bu kaget entong pak
entong dah biasana hayam masuk kana jalan tuh. 3 hari kemudian eta hayam ditutup deui eta hayam nyamperkeun begitu eta hayam nyamperkeun asongan huut sabasrom leutik begitu huut asongkeun eta hayam baru kali carok-cok nepi ka saet teu cohek saeutik-eutik acan kaget entong kaget di mana-mana ibu gaduh ayam di asongan huut sabasrom leutik teu cohek saeutik-eutik acan teu jauh laukna tingali liang lainna bisa-bisa mulai disebut hayam ku tetelo. Maka para kiai, para ajengan, lamun boga masyarakat diajak sholat berjamaah teu datang, diajak rutinan pengajian teu datang, diajak sholawatan teu datang, diajak gotong royong teu datang, dipenta iuran kemurudan rajaban teu mere, berarti nu kitu dingaranan jelema ku tetel. Contoh di dia kersana Bapak Haji Sirod ngayakeun ieu walimah tasakur walimatul arus masyarakat dionang bari teu aya udur teu hadir ka ieu tempat berarti eta jelema ku teh urang nu hadir ieu sesa tetel cing mending ku tetel mending sesa tetelo mending sesa untuk urang sesa tetel kan sim kuring rek naros lamun gaduh hayam ku tetelo kudu dikumaha Ibu dipencit mah tuh lapor sementara ulah waka dipencit urang ubaran tah minangka sim kuring di Cilangkap kaya tempat rek nyana ubar di situ mah di dia loba kene jelema nu kakenaan panyakit tetelo agama malah mandat dikersakeun cager amin ya Allah ya robbal ngan biasa lamun urang nyar ubar ka apotek hayang anu matih nu pait nu amis nu pait tuluy hargana lamun ubar anu matih di apotek nu mahal nu murah nu mahal jadi hayang matih mah kudu mah kitu meureun tah ayeuna teh keur musim panyakit tetelo agama rupa-rupa panyakit tetelo agama teh kadang-kadang jalma mau ngaji eta teh geuna panyakit tetelo agama jalma teu sadar ngaluarkeun zakat eta teh panyakit tetelo agama jalma masih kene belang betong salat eta teh geuna panyakit tetelo agama awewe musuk cerewet kene kasalaki eta teh kena panyakit tetelo agama aya awewe sok cerewet kasalaki di aya alhamdulillah seneng doa di dieu mah balalagur ibu-ibu teh kacaroge teh mun salakina keur loba duit mah sarua jeung urang dieu kira-kira sing doa jeung ritu sarua sami ningang ngegiliran lalaki keur teu boga duit kitu ngamreng gunung karibet hai urat bawang bibir jutung teu boga duit kasalaki ngajak perang mun salaki duitna carang kasalaki wang di dapur beri tongteng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit beri gutak kitab birit ngabibit tak sayang berit gitu meli ati meli daging meli turang jeung rorongkong kasalaki judang jeding hayang gelang jeung kongkorong meli ati meli daging meli kadu meli nangka kasalaki judang jeding hayang baju anu gaya meli ati meli daging meli rokok jeung cangkangna kasalaki judang jeding hayangna jero salana tak eta teh panyakit tetelo agama seueur penyakit tetelo agama dan kusim kuring mau dibahas panjang teh ieu keun lah teu kaharepna ngan inti nama pengajian teh aya pengajian rutinan aya pengajian insidentil mana buktina pengajian insidentil anu ayeuna Bapak pengajian insidentil mah waktuna teu tangtu datangna kadang-kadang mubalikna gonta-ganti eta pengajian insidentil datang bulan Rajab diayakeun rojaban teusina pengajian datang bulan Mulud diayakeun muludan teusina pengajian datang walimatul khitan diayakeun walimah khitan teusina pengajian datang walimatul arus teusina pengajian itu disebut pengajian insiden jadi kalimat teh ibu tungtung nate make til ai kalimat nu tungtung na make til lamun beda mimiti sok beda makna Pak loba kalimat nu tungtung na make til ngan lamun beda mimiti sok beda makna leres Bu contoh buah mangga, buah mangu, buah kadongdong ngorak kene disebut naon? Pentil. Lamun ban motor tempes rek ngasupkeun angin kana ban motor melalui naon?
pentil lamun aina lauk lele nu ngageboy di kulah mamatina disebut naon pamatil. Lamun dina salira ibu bapak aya penyakit sing jaramil aralit disebut naon kutil. Lamun aya di panganten istri nu dicita-cita ku Mang Holil panganten pamegat disebut naon anu gitu lah tuh bisa nyebutan pada apa. Lamun pengajian mah pengajian insidentil. Alhamdulillah saya bilgat keresana Bapak Haji di dia aja ngayakeun ieu walimah diisi ku pengajian, dibumbuan ku pengajian. Alhamdulillah bumbu walimah teh ibu zaman ki walimah rupa-rupa. Aya nu bumbuna walimah teh ku hiburan, aya bumbuna walimah teh ku pengajian, malah aya kumplit bumbuna walimah teh hiburan aya pengajian aya. Sedangkan ieu walimah dilarang ka walimah tasabur sareng walimah nikah atau nabi walimatul arus ieu teh hiji walimah anu kalintang soena sabab diperintahkeun ku agama dieuna diperintahkeun ku Kanjeng Rasul. Rasul ngadukeun awalim wa bisatin sok anjeun ngayakeun walimah sok sanajan mencit domah hiji. Watos sahabat Abdurrahman bin Auf anjeunna mulih ngalaksanakeun pertikahan. Wih pertigaan anjeunna ditaros ku Kanjeng Rasul. Hai Abdurrahman bin Auf, anjeun di mana? Menawi utusan Allah abdi teh beres ngalaksanakeun nikah. Eta anjeun geus ngayakeun walimah teu acan. Teu acan cenah utusan Allah. Sok Kanjeng Rasul, awalim wa bisatin sok ngayakeun walimah anjeun sok sanajan mencit domah eta teh kamarangkeun anu mampu. Sabab Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat termasuk sahabat saudagar atau nanti orang kaya, orang agniya, termasuk orang kaya. Jadi keur beunghar mah keur mampu ngayakeun walimah paling saeutik mencit domah hiji. Keur nu teu mampu kumaha? Mencit hayam. Nu teu mampu mencit hayam, mencit kuring. Nu teu mampu mencit kuring, mencit lauk. Teu mampu mencit lauk, numpeng teri kayaknya. Nu penting ngayakeun walimah. Rek panganten istri, rek panganten pamegat, rek seakad nikah dikedahkeun walimah. Sehingga Kanjeng Rasulullah dina jiwatos anjeunna nikah ka hiji istri, anjeunna ngayakeun walimah ala kadar ngagodog sair 2 embun. Beres walimah mah ku saking pentingna walimah. Alhamdulillah kersana kasepuhan di dia anjeunna ngayakeun walimah nu sakirogahna dibumbuan ku pengawasan. Walimah minangka aya perkara anu sare mun digambarkeun mah walimah model kitu laksana saperti sangketan anu buleun bari seungit haneukeuh dibumbuan ku pengawasan. Walimah ieu semata-mata sangketan anu buleun anu seungit ditumpangan ku anu ain kuparud kalapa tumpangan daging hayam jeung empal sapi. Kira-kira leuwih nikmat teu Bu? Leuwih nikmatnya. Tak ieu walimah teh walimah tasakur, walimah nikah, walimah anu sae dibumbuan ku pengajian saperti sangketan anu peuleun anu haneuk ditumpangan ayeuna parud kalapa tumpangan daging hayam atau empal daging sapi leuwih enak leuwih raos dijualna langkung awis leres teh Bu. Sawangsuna lamun ngayakeun walimah, walimah tasakur, walimah nikah dan hanya kaldi bumbuan anak hiburan, organ tunggal, wayang golek, dangdut, laksana seperti sangketan anu pulen anu sengit ditumpangan ku tayra gaji, ditumpangan deui ku caduk hayam atau ditumpangan ku caduk domah. Kira-kira aya hargaan teu? Raos malah dituang. Jadi lamun walimah dibumbuan ku hiburan mah laksana seperti sangketan ditumpangan caduk hayam moal aya barokahan monggo Allah. Maka ieu alhamdulillah walimah dibumbuan ku pengajian mudah-mudahan dibarokahkeun ieu walimah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Terutami nu diwalimahkeunana tersana Jang Holil mudah-mudahan dina rumah tangga sing dibarokahkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal amin. Kaijina mah sing diparanjangkeun yuswana, sing diparanjangkeun jodohna, sing dijembarkeun rezeki milikna, dijembarkeun hatena, dibarokahkeun ilmuna,
kang ngageunang turunan sing ngageunang turunan soleh tur solihat tina rumah tangga sing rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah rumah tangga anu harmonis amin ya Allah ya robbal sabab aya paribasa lamun rumah tangga geus harmonis sok sanjan hirup dibeureut persalah kada tukang teuing ngarak geus iman ukur ku birik lamun rumah tangga geus harmonis salaki jeung pamajikan marek pabalik-balik marek licik-licik di kamar bakal sing cekikik anak bakal buntung bakal mutik anak bakal balatak untung teh Bu untungnya tapi sewaktu dalam rumah tangga harmonis sok sanjan hirup pandang-pandang kusaja di tukang dagang barang iman gedong sigrong mobil herang jeung ngadangong ngan hanya kalau rumah tangga harmonis kadang-kadang salaki jeung pamajikan bakal balo bohong bakal pagede-gede wangkong bakal pagede-gede bohong bakal parang-parang bade seperti anjing jeung kucing garong nu akhirna beuteung bakal ngongkrong sare patongong sing kira-kira umur pengantin anyar ibu sarena patongong untuk rugi tapi kadang-kadang sim kuring mah ibu sok untung sare patongong teh pun bojo nongongan kasur sim kuring nongongan lalangit cocok sama tapi lamun patongong adu tongong rugi nah rugina kanikmatan dina panganten mual kapangi sabab ceuk nu ngabahasakeun rukun nikmat aya 5 aya sabaraha cenah hiji pantel suku dua pantel siku katilu pantel susu kaopat pantel muntu kalima pantel muntu anu bentelu nalika kadepet sok bituna jero situ eta teh karesep ibu-ibu ngan koma ieu ka Mang Holi lamun bentelu geus bitu ulah wakang ngaragrageun hulu lamun katingali kana nyi susana ngahanyu mending oge ditunggu sabadi si bendu bari ngolomo hulu susu cocok ke panganten namahana yang mana manuti payun beda ayah saeutik karena pornoan orang tamahan saeutik wios dah biasa di panganten anyar mah datang malam Senin mulai ngaharenen datang malam Selasa beuki karasa datang malam Rebo mulai ponyo datang malam Kamis mulai ngadu-ngadu kumis datang malam Jumaah karasa genah malam Sabtu mulai ngadu-ngadu mutu datang malam Minggu semalam seumpil teu molol-molol nyoosus mari waktu gitu pan nah atau mana kasar susu nenen atuh sim kuring mah sok lemes Bu lamun nyebut susu teh sok nenen di bumi mah mata lamun ka tukang warung ge teh aya kopi ABC nenen tuh sok kitu nanya kasar teh kembali lah dah kudu teh Mang Holil sabenerna mah kudu coba teh gede ganjaran ada tapi gagaring ayah Rasul ngadawkeun man la'aba jawjatahu kataballahu lahu isrina hasanah wa maha anhu isrina say'ah man la'aba di mana-mana jalma ngelek kanu janten bojo caroge ngelek kanu janten bojo bapak bojo teh kudu dielek sok ngelek tah sehingga saur ulama ngadawkeun waqun mulaiban lapatja kudu kabuktian aja ngelek heula anu jadi bojo ulah watak ngagetkeun ieu mah balik ti kota tos gawe ti bangunan datang ka imah penting jam 10 nyampat pamajikan keur ngamparak nang karak di tengah imah ngadon lakacat ditaekan ku salakina rurusuhan teu ngelek heula ai ceuk pamajikan teh cenah akang balik ti kota mah alhamdulillah akang teh montok nepi ka berat kieu cenah awak teh padahal dina tongong rangsel masih diganong ai di jero naragaji mesin cubu mesin patah atuh kurang leuwih 15 kilo mata teh berat gara-gara rusuh entah ulah kitu latap ja ulah mata kagetkeun wakun mula iban kudu ngelek heula Mang Holil elek heula pan Mang Holil santri nyisusan santri biasa santri mah hafal kana bab isarah jeung kinayah malam pertama cabak tarangna nyai naon ieu teas-teas pan cenah aa ieu teh hajar aswad teh oh titah ngecup sapenting dirinya turun ka handap aya runguna rungunuk dua sikit nyai ieu naon runguna rungunuk dua bari jeung hipu-hipu pancena ieu teh aa sopa teh jeung marwah oh meureun titah sai ini culikeun Mang Holil dirinya sapeuting tah ulah waka ka ditu ka dieu turun deui ka handap make jeung aya legok-legok bari jeung haneut ngadak-adak bapak palbah dinya mah asal curug lempeng oge jadi bengkung leres tah
sok bengkungnya ibunya curug saroge ibu sabalamun pembadinya lempeng bengkung. Hah? Bengkung ada taros di kumang halil nyai ieu naon legok-legok bari jeung haneut-haneut oh pan cenah ieu teh jahanam teh ieu jahanam teh untung cenah gaduh ayeuna kafir gunul kakare kafir gunul dirinya ulah kajol kana intina wakun mulaiban kudu elek heula malah rasul ngadokeun la yaqanna ahadukum kama taqul bahimah wal yakun bainahuma rasul saur kanjeng rasul la yaqanna ahadukum kade ulah rek ngalap suka anjeun kanu janten bojo kama taqul bahimah saperti ngalap sukana sasatolan ibu rek naros ari doma lamun rek numpakan badotna doma rek numpakan bikangna maca bismillah heula tara ngadoa heula tara tah lamun bapak-bapak saroge ibu ngalap suka ka ibu teu maca bismillah heula teu ngadoa heula bedana seperti pantes nalika boga anak-anakna seperti dom titah ngaji mbah titah salat mbah titah ayeuna sholawatan mbah bae jeung bae kadang-kadang ngadonana seperti dom ulah kitu jalma bacakeun bismillah bacakeun doa bacakeun ayeuna sholawat bacakeun malah lamun rajin mah bapak bismillah 20 hiji kali alam nasroh 10 kali bacakeun surat yasin jeung waqiah bacakeun tahlil sakalian eta teh kitu menehna mah alam nasroh ela 10 kali bismillah minimal layapan ahadukum teu meunang ngalap suka seperti sasatuan jalma mah kudu aya pemanasan heula surah al-mukarramah ge pemanasan bacakeun bismillah pan kudu pemanasannya panganten segala pagi kudu pemanasan ngan aya bedana nu rek tinju pemanasan nu rek main bola pemanasan ngan aya bedana pemanasan panganten jeung nu rek tinju lamun nu tinju mah rek pemanasan teh siap pakai kolor lamun panganten mah rek pemanasan teh siap buka kolor sok pemanasan heula ulah watak lagi wa yakun bainahum rasul kudu aya antara aran jeung kade teh antara sareng istri teh rasul pengantar pemanasan ngadoa heula bacakeun bismillah biasa ngadoa ari panganten kuya ieu dua ieu mah mentang-mentang tukang kori jam 12 pasangkeun empri di tengah imah adon keluar teh pura bismillahirrahmanirrahim aya ceuk mitoha teh nyaring eta nu buludan di mana aya maca Quran tari seorang teh minantu tengah imah aya naon ieu teh jang pan cenapa pemanasan heula maca bismillah dikorikeun untuk itu acik-acikan tengah imah di dapur kaki imah di imah ka dapur acik-acikan ceuk mitoha teh nanaonan cenah jang pan cenapa ceuk ajengan ge kudu pemanasan heula lain kitu pemanasan di panganten mah babacaan ngerek heula tah di mana-mana istri caroge nyelek kana janten bojo saur rasul hadis tadi ngelingakeun man la aba jajatahu di mana-mana caroge nyelek kana janten bojo maka kata ballahu lahu isrina hasanah wa ma'a anu isrina hasanah Allah nuliskeun 20 kaalusan jeung ngalebur 20 kagorengan alhamdulillah matak ngelek ibu-ibu ge elek caroge teh sabar panangana usapan pingpingna usapan tarangna beres ngelek dagorkeun kana tihang sok ngelek tah karek ngelek di pasian 20 kasaean dilebur 20 ka awon Paida akhoda biadiha di mana-mana nu jadi caroge nyepeng kanu janten ayeuna bojona cempeng panangana ceuk caroge teh nyai hayu urang ka kamar urang obo siap ceuk nu janten bojo tuyun ka kamar nuyun anu janten caroge kanu janten bojo sakali nuyun kataballahu arba'ina hasana wa maha anhu arba'ina say'a Allah masihan 40 kasaean sareng Allah ngalebur 40 kaawanan alhamdulillah nyabatah
tuluy sanggeus teh datang ka kamar sok beresna dicabak teh faida qobalaha di mana-mana ngambung alias nyium nu jadi salaki kanu jadi pamajikan, termasuk pamajikan nyium kanu jadi salaki. Sakali nyium ibu bakal dipasihan kataballahu sitina hasanah wa ma anu sitina sayyi'ah. Allah masian 60 kasayan sareng Allah ngalebur 60 kaawonan. Alhamdulillah 60 dosa ibu dihampura sakali nyium salaki. Osok ibu nyium tara teu boga dosa. Lamun ibu ngarumaoskeun seueur dosa tong antapara caroge ibu ciuman cok-cok isa nepi ka subuh kadinya. Meureun cek salebi ibu teh gara-gara adeden ngaji cenah meureun di Mang Holil ngadak-ngadak pamajikan aing jadi stres. Ya meureun teu biasa. Padahal gede pahlana 60 kehalusan sekali nyium, termasuk 60 kagorengan dihampura Allah. Malah cek sapalina katerangan mah mun ibu nyium kanu janten caroge pahlana sarojeng nyium sakali hajar aswad. Sarojeng nyium hajar aswad ibu. Hajar teh batu, aswad teh hideung. Komo lamun salaki ibuna hideung seperti hajar aswad. Sedangkan di mana-mana jamaah nyium hajar aswad, sekali nyium hajar aswad 70 dosa rag-ragan. Alhamdulillah. Satu lain faedah asobah di mana-mana ngalapsu kanu jantan saroge kanu jantan bojo, sakali ngalapsu kanu jantan saroge kanu jantan bojo atanapi bojo dialapsu kanu jantan saroge sakali mangka kataballahu ni'ata wa isina sana Allah masyan 120 kasayan sareng Allah ngalebur 120 kaawonan. Alhamdulillah. Mata kudu siap ibu nalika diajak ku caroge sok ulah hantara. Sabulah hantara ulah kudu siap. Mulai istimewa ibu kuduna ngagaduan S11 non S11 teh saya suka suami saya sabab suami saya suka sedot susu saya. Siap segala siap di kumaku diajak kuyah kumake siap online 24 jam terbuka. Namun di mana-mana ibu di Arab suka kuno jantan saroge atau nabi ibu ngalap di anda saroge ngalap suka kuno jantan bojo sakali ngalap suka di pasian 120 kasayan sarang dilebur 120 dosa. Alhamdulillah. Malaka dituna di mana-mana beres di Arab suka tuluy ngalaksanakeun adus mangka Allah ngagerok ka malaikat surga Allah ya malaikat wahai malaikat kami ashadukum nyaksikeun kami agung karanjeun kabeh tingali tuh Mang Holil isuk-isuk keur ayeuna araradus sareng bojona tingali ku anjeun malaikat Mang Holil keur sing kecepes dina solokan. Berapa pas kuritnya solokan Mang Holil tingali saksikeun ku anjeun malaikat kami rek ngahampura karena dosa na eta Mang Holil waktuna adus jeung saksikeun ku anjeun setiap-tiap cai kecelakaan tina tempat adus dijadikeun hiji kaalusan. Alhamdulillah. Mata ibu sing marineng adus teh komo dina kitab Salahidul Haq diterangkeun cenah Mang Holil. Dina kitab Salahidul Haq ibu di mana-mana caroge ngalap suka kanu jantan bojo dina malam Jumat mangka pahlana sami sareng ngabunuh 70 Yahudi ulah. Badatu 70 Yahudi ngabunuh sangut teu kudu ini ke Palestina perang jeung Israel teu kudu. Hayang urang menang pahala ngabunuh Yahudi di mana-mana ibu bapak ngalap suka kanu jantan bojo dina malam Jumat pahlana sarojeng ngabunuh Yahudi 70 Yahudi sakali naik jam 8 pas salat Isya jam 12 budak leutik ngeuraan nyaring Mang Holil naik deui 70 Yahudi niang teh Janari batur matarhim di masjid pepelengkungan Mang Holil di kamar deui pepelengkungan 70 Yahudi 70 Yahudi tilu kali 70 200 siji. Aduh mana ting balatak cenah bangkena moal katempo ngan pahlana kitu. Mana di mana cara ngalap suka kandes janten bojo dina malam Senin pahlana sami sareng ngabunuh 40 Yahudi. Malam Senin tah
Matak bapak-bapak nutos sararakuh mah bisa ngeri yang malam Jumat jeung malam Senin gak untungnya banyak. Pemacana alian malam Jumat jeung malam Senin di mana-mana ngalap suka cara anu jantung bojo lian malam Jumat jeung lian malam Senin kayaning malam Ahad jeung malam Sabtu ditambah ku malam Salasa jeung malam Kamis malah lamun erek malam Rebo sok sanajan sapi ulama ulah malam Rebo mah mangka pahlana bonusna tiap-tiap sangalap suka lian malam Jumat jeung malam Senin sakali ngalap suka bonusna saroja ngabunuh 10 Yahudi. Alhamdulillah itu kauntungan anu geus panganten mun hayang bisa kitu teh dasarna moal bisa nepi terkecuali rumah tanggana kudu harmonis teh repeh rapi sejahtera di rumah tangga silih asa silih asuh silih asih. Dan di antoisna resep rumah tangga hayang harmonis kedah ngerti milik kalimat duit. Naon cenah? Duit. Modalna hayang harmonis rumah tangga kudu boga duit. Pan duit mah butuh saraganya. Butuh duit Pak? Ibu butuh duit butuh? Butuh masyarakat butuh duit, pejabat butuh, kampanye butuh duit, kiai butuh, kolot-kolot butuh duit, budak-budak butuh, bapak-bapak butuh duit, ibu-ibu butuh, segala rupa make duit, hajat kudu jeung duit, panggung kudu jeung papan, banyak jeung duit tamparkan di dia, duit. Tak sebab itu duit penting. Acenah agening loba di dieu mah kadang-kadang dinu sajian oge sok aya jama loba duit tapi rumah tangga teh harmonis malah gara-gara duit lain harmonis rumah tangga kadang-kadang berantakan gara-gara duit. Eta mah duitna duit rupiah. Nu dimaksud duit di dieu rumah tangga jamin kana harmonisan rumah tangga lain duit rupiah tapi duit kalimat singkatan Ibu. Panjaman singkatannya aya tetangga kawin abdi mah alhamdulillah cenah abojo teh Surabaya. Susu rajut loba gaya nusa urang bojo abdi mah cenah alhamdulillah surade susu rayut bujur gede nusa urang abdi mah cenah bojo teh KTP kolot tapi tedo nusa urang mah cenah abdi mah bojo teh keresek kuru ramping susu kamprong kemerah penting nama aku tah duitnya singkatan duhna artina kalimat duit kudu daekna doa naon cenah lamun urang rumah tangga hayang harmonis kudu daekna doa. Ira waktu doa minimal tiap ba'da sholat di tengah penting nyaring. Osok ibu nyaring tengah penting tara. Bade naon? Bade ngompol. Beres ngompol sare di WC. Piraku beres ngompol rupa sare di WC. Beres ngompol ngisang, tos ngisang dilancingan deui lebet di ka kamar sare deh. Itu atuh. Tak iya mah tengah penting nyaring tuluy angara wudu tuluy sholat hajat sholat tahajud terus angkat tangan ngadoa ke Gusti Allah bacakeun doa Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Behdina tiap pada sholat 5 waktu dalam arti lamun doa tengah hayang harmonis resepna kudu tigin kana sholat beres sholat daek ngadoa tadi itu intina mah ku ayeuna salat mah insyaallah segala rupa ge beres segala rupa ge rengse segala rupa ge ayeuna laksana tukang dagang hayang lancar dagang sing tigin salat tukang tani hayang barokah tani sing tigin salat nu rumah tangga hayang harmonis rumah tangga sing tigin salat pejabat hayang rana jadi pejabatna sing tigin salat kudaek salat mah sagala rupa aktivitas bakal dibarokahkeun ku Allah sabab as-salatu miftahu kulli khairin salat adalah pembuka segala rupa kealusan insya Allah ngadoa tina kalimat duit kudu daek usaha mawalil geus rumah tangga mah kudu usaha beda jeung keur dikobong pan keur dikobong mah tiap bulan digaji kudu jadi bapak dianteran ala kada dikobong mah ngaji masak sare kadang-kadang ulin tiap bulan dianteran geus rumah tangga mah kudu usaha almu ilaya juju kudu jangan geus kulawargaan teu meunang cicingan kudu usaha
usaha kadar usaha cuma kemampuan kayak bakal diberi jalan terbuka ku Gusti Allah. Mudah-mudahan mengholir dikersakan ku Allah kuasil anjeunna rumah tangga sing dipasian terbuka jalan usaha anu halal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan kacek usaha moal sarua jalan tapi beda usaha teh. Mun tukang tani usaha teh ku tanina, mun tukang dagang usaha teh ku cara dagang, mun tukang kuli usaha teh ku cara kuli, mun jadi pejabat usaha teh ku sabab jadi pejabat, mun kiai mah cara usaha teh kieu ta Ibu. Cara Kang Ejane sami. Ya teh usaha gitu. Usaha naon? Hayang menang pahala di akhirateun dunya na jadi duit. Namun lagi usaha. Oh, ada ari kiai mah rosikona can renge mah urat beureung da can dibere duit can. Geus capek kesang babar kesang leutik turun ti kaharep dibere duit. Masih kiai itu mah. Masih leuheung kiai nu paling parah mah tukang tinju nya Pak. Can babak belur mah beungeut can beungeut mah can dibere duit bener teh. Nu khawatir pisan nu tukang jaga WC can aya nu modal teh dibere duit. Datang teh budakna, "Pak, minta duit." Jangan can aya nu ngising. Bapak mah uing minta duit kalau tah nu ngising. Panjang can aya nu modal mah bapak terbuka duit. Bagaimana da eta mah syariat hakikat mah wa ma min dabatin fil ardi illa alaridha. Pati-pati geger mah anu kumaha dalam dunia angin Allah nu ngarijkeun ngan syariatna urang kudu usaha. Sedangkan Rasul ngadeukeun man talaba dunya halalan wastiqafan alai masalati wasuyan ala iyalihi wa ta'atufan ala jarihi jaa yaumul qiyamah wa wajhu kalbadi wa wajhu ala tilbadi. Di mana-mana jalma nyupri harta anu halal bari tujuanna hayang diraksa tina barang main, hayang diraksa tina jadi tukang jajalu, bari tujuanna hayang nyumpanan aya kebutuhan keluarga. Oke tadi tuna hayang bisa mere mawe kata tangan barayang dan kaya wina. Maka jaga dia pegama jalma di mana orang tolak dunia anu halal nyupi dunia anu halal bakal diberi jaminan di kiamat bakal ngebukan cahaya mabrak seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Tapi sawangsuna wa man talaba dunya halalan mustasiran mafakiran muraiyan la qala ta'ala yaumal qiyamah wa huwa ali ghadban. Di mana-mana jamaah nyupi dunia anu halal kasab anu halal kumurun haram tapi tujuan hayang ngalobakeun harta bro di juru bro dipantok ngalayan di tengah imah tapi boro-boro dibikin ka batu di dahar ku sorangan ge ulah pagawean hirup goret-goret cap jahe nu kaditun hayang umagungan hayang sosohoreun hayang gumede tapi hayang disebut obos mun tadi disebut obos ditanya gitu nemalan aya pantatang uing mah di ditu pas ngaranna teh Bos Udin ditanya kunononya Mang Udin bade ka mana da teu nemalan Pak. Tanya teh bos kemana bos? Oh aditu tenajang ieu bila hoyong nyesek dibikeun rokok ge disebut obos mah. Tah di mana-mana zaman nyupri dunia anu halal tujuanna hayang ngalobakeun bro di juru bro di padung aya di tengah imah hayang ubangunan hayang gomede hayang sesore hayang disebut obos. Maka kabuktian di kiamat eta jalma bakal ngadeus kada Allah kaayaan Allah bindu ka eta jalma naudu. Naon sababna mangholir pangna kudu usaha sabab urang geus rumah tangga ngagaduhan beban kewajiban saraki ngagaduhan kewajiban kanu janten bojo bojo ngagaduhan kewajiban kanu janten caroge di antawisna kewajiban kanu janten caroge kedah kiswah napakah kanu janten bojo. Lamun dirinci mapan kewajiban caroge teh mah nyapanya geus maklum kahiji maraban sing nepi ka seubeuh kadua makian sing nepi ka weuteuh katilu ngilmuan sing nepi ka maneuh kaopat ngimahan sing nepi ka pageuh kalima monokan sing nepi ka reuneuh. Eta kewajiban kapamaget kewajiban istri kanu janten caroge Yesusan khususna kumna ibu-ibu kewajiban istri kanu janten caroge di antawisna ayat 3 kahiji mun ditiwarang kuno janten caroge sok sanajan keur sagala eueuh kudu nurut kumaha ceuk caroge nyai pangnyeuseuhkeun siap nyai pangnyangukeun siap nyai pangniuhkeun kopi siap nyai pangurutankeun siap tak kedah kitu kudu turut ku janten bojo kanu janten caroge salagi paretan paroge teu maksiat ka Gusti
hari gitu mah calonnya kita maksiat temenang diwara lah salatu atal lima nukin ti masyatil kholik temenang turut ka makhluk dasana lamun maksiat ka pangeran. Nomor kedua, ibu kewajiban istri kalau jantan bojo di mana-mana ayat hayang terlaksana kalau jadi salaki tong sok camerut ayat sok camerut ka salaki mun hayang terlaksana tuh ayat ieu mah beda aya kahayang ka salaki pesen bapak lamun ka pasar balik pangmeulikeun ayeuna apel pete pohon deui camerut cucu pas asupan dua poe teu nanya-nanya ka salaki sok aya gitu tah ulah camerut jeung salaki di tadi ulah sok milaraan kana jadi pamajikan ieu mah mentang-mentang salaki balik di kota pas tadi ditu bedieun jebrat aya pan tukang kadu dirinya neuraweuy meuli kadu ngadahat yang babaturana aya mere ka pamajikan henteu bawa henteu datang ka imah ngabejakeun milaraan kade ulah milaraan ka pamajikan nyai akang cenah tadi tos di Cianjur bedieun jebrat aya tukang kadu akang teh cenah meuli kadu nepi ka seungit teh cenah jeung raos aduh cenah kunaon teu nyanak cenah akangnya geuh tah cenah nyai mah babauna geboskeun ka pamajikan dipilarat teh ibu lamun kitu kira-kira salaki milarat lamun kitu amat moal lamun kitu kabenaran meureun pamajikanna ngartikeun sia salaki aing mere kadu ala kadar bauna wungkul pasti penting aya kahayang neang teh pentingna nyai pan ayana teh malam Jumaah ceka adeden oge geuning saroje 50 ngabunuh 70 Yahudi siap cenakan porosotkeun cangcut coel gagaduhan bedak ieu kang babauna eko naon cenah mah pan cenah akang ge kadu mah dibauna kitu balas bolah milaraan mah sok aya pan salaki teh nu licik ai ku pamajikan hayang dihargaan ai ka pamajikan teu hargaan bener teu ari pamajikan kudu turut kanu jadi salaki ai salakina teu nganyokeun kana bubutuh nu jadi pamajikan sok aya nu kitu tara sok aya lah kadang-kadang warah tadi pun mun milaraan pilaraan deui hayang nyaho tah kaduana mun aya hayang teu laksana tong camerut katiluna ibu kewajiban istri kanu janten caroge di mana-mana datang waktu penting pokok lamun musim tiris kudu getonyo okan nyonawan kanyut udah meureun bingung nya Pak ari nu kitu naon bahasa lemesna nya ngan kanyut nanya banyak ngan kanyut teh berupa-rupa aya kanyut cocokan ibu aya kanyut teh kanyut kunang sok aya kanyut kunang tara pada ginaon kanyut kunang wadah duit lamun ibu tos ngalahirkeun aya nu ngalongok orok masian atau 10.000 asupkeun kana kanyut kunang aya dina masian ayeuna orok tos ka orok asupkeun kana kanyut kunang wadah duit wadah jahe bawang bodas bawang beureum pedas asupkeun kana kanyut kunang nu ngalongok orok duit masuk disebutkeun kana sok diasupkeun kana kanyut ngan kacek kanut kunang eta teh boga tabeat kumaha tara ingkah tin hanapeun bantal orok bener teu mata mun aya bapak-bapak urang dia jelema usaha lancar duitna loba tadina hasil ngan hanya kasih eta mah tara abawa-bawa cicing mah jadog di imah waktu salat berjamaah tedekeun irit waktu mingguan tedekeun irit waktu yasinan tedekeun irit waktu pengajian tedekeun irit nu kitu ngaranna si kanyut aya si kanyut kunang di dieu kira-kira mual kiraku aya deui lamun kanyut dina tarang disebutna naon ibu eraan kanyut dina punuk disebutna naon borangan lamun jama salaki gonta-ganti pamajikan disebutna laer kanyut lamun ibu-ibu gonta-ganti salaki disebutna hamur kanyut lamun ibu-ibu ditinggalkeun ka Jakarta ku cara geus 2 bulan ulang ling-ling eta teh kaedanan lamun ibu-ibu ao utah-utahan sebel bae eta teh disebutna weureu kanyut-kanyut jadi katiluna ibu kudu betul nyookan hatina lain ngagupal lain nyookan kanyut lain maksudna kudu pasrah sumerah irha bae dibutuhkeun ku salaki ibu siap ngalayanan mun salaki
ngajak siang ulah sok nyambut hareudang anggur buru kana ranjang bari parosotkeun sinyang pamalawan ngajak peting sararengit gararinding buru-buru soan samping ulah di halangan gugulin mun salaki eger pusing ibu ulah osok rungsing anggur buru daan samping asongkeun bujur jeung ping-ping siap mun ibu keur ditontonan ulah osok kajongjonan anggur salaki tawaran disirek njut-njutan itu kewajiban istri. Tah jadi pengusaha teh kusabab ngobodaan kewajiban. Maka mudah-mudahan khususna mangolil sing dilancarkeun jalan usahana jalan rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Ingat tina kalimat duit tina rumah tangga kudu ikhlas niatan karena Allah. Mangolil anjeun ka rumah tangga niatan karena Allah dituna ngalaksanakeun perintah Allah beda ngalaksanakeun perintah Rasul. Rasul ngadawkeun tanah tahu tanah sarupa ilmu kasirun hukumul umam sok anjeun kudu nararita jeung kudu ngalabakeun turunan anjeun sabab kami ngerasakeun bangga di paiklamah ku sabab lobana turunan wasilah anjeun ngagaduhan putra matak sing seureuh putra mamanggeulieun mudah-mudahan dikersakeun ku Allah ngagaduhan turunan amin ya Allah ya rabbal ulah umum ibu gaduh putra teh sok kadang-kadang ayah jalma teh lamun dek nikah teh sok nanya saya tak turunan deras cenah turunan gabung turunan deras cenah anak lagi inung lagi cenah anak dah 12 aing mah sanggup cenah kitu mah sieun loba anak astagfirullahaladzim bodoh nu loba anak mah puguh justru saya Rasul kudu nikah teh awaduda awalud kudu anu nyaahan jeung kudu anu loba turunan dan ieu mah ari meuli doma hayang turunan deras ari boga pamajikan aya turunan gabung malah dening Imam Ghazali ngadawkeun wa min barakatil mar'ah tina sebagian ciri istri anu barokah teh di antawisna sur'atu tajwijiha wa yusru mahriha wa sur'atu rahmiha di antawisna ciri istri anu barokah teh sur'atu tajwijiha istri anu gampang ngarabi tereh boga jodona tereh kawin eta isim barokah alhamdulillah kersananya susah Yusua nama sekene anom duka 16 tahun 17 tahun cepat anjeun ada jodoh cepat anjeun rumah tangga ieu sing kalebet istri anu barokah amin ya Allah ya rabbal nomor kadua ciri istri anu barokah teh wa yusru mahriya nusok ngurahkeun mas kawin nusok ngagampangkeun mas kawin tarang ngamahalkeun mas kawin itu ciri istri anu barokah sok aya pan kadang-kadang istri teh ditarosan ku hiji pamegat nyai kersa teh cenah ka lamun rek ditikah bangga wae cenah hoyong manikah ka abdi ngan mas kawina kudu ku motor meong terang ibu motor meong mio atuh pisalakeun teh pingsan aya nu saurang deui wios cenah ari hoyong cenah nikah ka abdi ngan mas kawina kudu ku motor BA aya motor BA BA pan atuh salakina teh pingsan teh tulus da ulah ngamahalkeun kudu kumaha we mun calon suami teh nyai kumaha di mas kawinan ku akang hoyong sabaraha atuh langkung akang eta mah kumaha rezeki milik abdi we tah caroge boga pertimbangan mampu gede sok gede teu mampu sakamampuhan ngan jelas istri hargana dina mas kawin lamun istri mas kawina agung alhamdulillahnya si anu mah cenah mas kawina teh 1 kilo EPT 1 kilo teh tamada leuh tamada oge 1 kilo coba lamun da mung si anu can mas kawin teh 1/2 gramna leutik milikna cenanya jadi jelasna harkat nu jadi salaki jeung jadi bojo ningali tina mas kawin maka mas kawin mah ageung teh ulah ari teh ulah sedang-sedang yang disebut mahar misil cara mangkolil mahar misil sakitu mah sedang-sedang ngan istri teu meunang ngageungkeun ngaberatkeun mas kawin kanu janten caroge sehingga matak nimbulkeun anak-anak nu janten ayeuna picarogeun tadi alfawis ciri istri anu barokah mah istri anu sok ngamurahkeun mas kawin nomor katiluna ciri istri anu barokah wa sur'atu rahmiha anu gampang rahimna tereh ngagaduhan putra ba'da nikah bulan naon ayeuna nikah bulan ayeuna rayagung Muharram geus mulai sebel sapar utah-utahan mulut katingali melenung mulut silih mulut Jumadi awal Jumadi akhir rayagung Muharram sapar mulut silih mulut Jumadi akhir Rajab geus ngalahirkeun itu ciri barokah
kumaha aya geuning cenah tatangah abdi mah kawin bulan Rayagung yang teh bulan Sapar geus orokan nu kitu barokah lain nu kitu mah lain barokah barekeh eta mah beureut kira-kira mah beureut didokneng digeureuh memeh musim kena kana paribasa Karawang kota berjuang Cianjur kota bertempur pahlawan zaman sekarang loba susu jeung bujur galalenyur niat nu ngawin nulikeun urut batu ti bulan anakan barakeh nu kitu meureun barokah malah di dieu mah moal insya Allah tah jadi kita di mana ikhlas niatan karena Allah ditu ngalaksanakeun perintah Allah dia nak melaksanakan perintah Rasul dia nak melaksanakan perilaku ulama dia nama melaksanakan kelakuan indung bapak urang oge ayana urang teh wasilah indung bapak di sana aya urang teh kusabab nikah niatan karena Allah niatan ibadah termasuk nu nikahkeun anak tersana Mang Haji di dieu nu ngajurung kaputra anak nu hoyong nikah termasuk besana paintan besana teh alhamdulillah simkuring mah pinten pun bojo sareng besana sareng mertua Mang Haji di dieu sareng mertua istrina sareng pembojo simkuring masih kene dari misan begitu masih dari masuk aya katalian niatan karena Allah sok sanes bari nikah teu janten putra ngorbankeun harta tenaga emutan sareng sajabina ngayakeun perayaan model kieu kamadina terus ngajajabkeun biaya anu teu kalintal agama niatan karena Allah di mana-mana nu nikah niatan karena Allah nu nikahkeun anak niat karena Allah maka Rasul ngadawuh man nakhalillah wa an kahalilah istahaqqa wilayatul ta'ala di mana jamaah nikah niat karena Allah nu nikahkeun anak niat karena Allah maka yakin eta jamaah bakal menang pertulungan ti Gusti Allah alhamdulillah tekna tina kalimat duit kedah disarengan ku tawakal sareng takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala takwa tawakal pasrah sumrah ka Allah takwa melaksanakan perintah Allah jauhan larangan Allah di mana-mana rumah tangga geus bisa tawakal oge takwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah bakal maparin jaminan tidak Gusti Allah wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu di mana-mana jamaah tawakal sareng takwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah bakal masih jalan keluar tina segala kesulitan diganti ku kalancaran tina kahesian diganti ku kagampangan tina kasumpegan diganti ku kabungahan jeung Allah bakal ngaditkeun karadiki nu teu disangka-sangka mudah-mudahan ieu kalimat duit wabil khusus masing kapimilik ku mempelai baru umuna ku mempelai lalu amin ya Allah ya robbal alamin painten sakitu bae anu kasanggakeun da intina masing kuring ngaduhakeun oge nitipkeun painten asal kamari manggali di pasantren dipasrahkeun ku janten ibu ramana ka pasantren atau katingtina khususna oge kasimpadi sebagai pada khodamah pasantren tak ayeuna painten waktosna anjeun rumah tangga soalna sim kuring nitipkeun ayeuna mah ka ibu ramana mangga nyanggakeun ayeuna mah manghalil painten badis rumah tangga oge khususna ka ibu rama oge kawarga masyarakat di dieu mun teh mah anjeunna aya sasireun sabeunyereun saalit-aliteun ilmu hasil ti pasantren mudah-mudahan sing teh aya sing aya barokah sinareng maslahatna oge aya manfaat maslahat ka diri pribadina dituna mah mudah-mudahan sing teh sana belateran kabararea amin ya Allah ya rabbal amin dibarokahkeun ilmuna dibarokahkeun rumah tanggana dibarokahkeun rezeki milikna ngageun turunan sing turunan anu saleh soleh amin ya Allah ya rabbal alamin kakirangan cenah dalam penghadapan anu kasuhun saena semata-mata taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala lepatna subhanahu wa ta'ala kabadan simkuring urang akhiri ku doa nyungkeun diaminan ku sadayana Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah ajmain amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa yakfi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adami sultanik barakallahu lak wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair Allahumma alif bainahuma ay baina khalilur rahman wa susan kama alafta baina Ibrahim wa ma alafta baina Adam wa Hawa
wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha wa kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijah al-Kubra wa kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra Allahumma alqi bainahuma mawadata wal widada warzuqhum nasla salihin minal banati wal aulad hatta yarana asbat wal ahbad al-qaimina bi huquqillahi wa huquqi ibadi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina wa yatamin kawadidna wa khairur raziqin Allahumma ij'alna nuran min nurika wa ijan min ijika wa bahan min bahika wa haibatan min haibatika wa nasr min nasrika wa ta'idan min ta'idika ya dal jalali wal ikram wal majil karam nas'aluka bika wa nas'aluka ghairaka antal akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ghina bil ilmi wa jayna bil himni wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah Allahumma ya hatidu ya nasiru ya latifu ya wakilu ya Allah wa nas'aluka al-faqwatin wa al-rahmatin wa al-barakatin wa al-dawain wa al-rizqin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.